Enggak sakit. Monyet, nah itu dipegang yuk. Ini parah nih. Sa, ya kurang injil motor. Motor lagi bensinan, Mang. Sa, wala. Nuhunnya. Bensinan. Was, was. Lah, pokoknya mah. Urusan apa lah. Menjakeun bensinan. Bensinan. Harap teuing aing mah. Obong-obong jalma gobloknya. Teu beunang di bejaan. Goblok itu. Pak aing geus ngomong bensinan. Nah, Si Paisa ka aya gawean ka teh. Ya, Paisa, sia teh. Lain ngomong bensinan gitu, aing ngomong sia teh. Pan tadi ge urang mah geus ngomong bensinan. Dasar ini anak Semar doyok, kok belum kabeh ya. Bejaan, bensinan gitu sia teh, ka dibikeun atuh sia teh. Pan cek aing tadi ge ulah mah bensinan. Mulai anak Semar doyok kok aing susah. Tah, Si goblok abong heueuh jalma goblok. Bang, teh lami keneh mah. iya sakadeng deui kana kidilaan atuh sal si teh. Nambal penting-penting kieu sakos isuk deui atuh. Pan uing ka ditu tuh lah, dapat kececes geura. Aing apes. Lah, teh sila na bocorna sabaraha hiji? Gosok. Ieu mah kuda bocor lagi kana paku sih kana sa. Paku. Heeh. Dari mananya kena paku? Ayo we kerusuh teh. Ka mana kitu? Itu ek yang mama. Rada digancakeun anjing. Heula atuh nantilanan si teh sakedeung sabar. Manjek na eta mah teh di leman. Mana mah belegu bisa di saldo tara di eleman atuh zaman ayeuna mah tah langsung napal ieu teh nyanyawanan tukang tambal teh menjedog gira. Heuh kara. Sok we atuh lah tarima beres. Kaget panas. Manjek, geus lila jadi tukang tambal teh. Geus lila sal, poe ieu ngamimitian teh nambal teh. Alhamdulillah tapi karek muka oge euy. Geus aya tadi 15 urang manu narambal. Oh, atuh rame nya we. Alhamdulillah rame sal. Tapi urang mah yo henteu siga batur diawur-awurkeun. Paku di jalan henteu. Ulah, Urang atuh moge saha. wah moal. Moal halal sal kitu mah. Ya heueuh atuh. Eta geus encan. Gila, sebut. Geus siga nama euy. Kalau bulan bisa ngomong, sayangnya tuh bisa ngomong. Kalau bisa nyanyi oge mangjeknya. Aing baheula mah ek jadi artis. Ngan aing euy, teu kuat omongan tetangga anjir sal. Kumaha ngomongna? Wah, nyangkakeun aing dudukkeun naon. Aing teh padahal geus dipanggil ku TV segala rupa. Geus asup dapur rekaman. Aing kajen teuing geus we daripada menyakiti tetangga yang sirik ka aing. Padahal makan wae ulah didenge tetangga ngomong jek. Heeh, salah. Enggak sakit. Manjek. Nah itu dipegang kieu. Aduh, sal, da maneh ngajak ngobrol wae. Jadi kapanasan teuing lila teuing sigana mah. Lain salah mangjek ieu mah. Cik. Naon dirasa aing ieu mah? Najis deui aing namal ka dieu mah. Kapuk. Ieu mah sal geus butut, ganti we kuno anyar. Nah, kapan tadi ge sok bolong hungkul mangjek ku paku. Nah, jadi soleh kieu. Nahanya euy. Geus Geus bae lah 5.000 we bayarna mah. Terus sudi teuing aing. Ban aing kalah soeh kudu mayar. Atuh sal bae teu kudu mayar, gratis we lah. Kok kaisal mah. Kabatur mah euy, saliang oge teh goceng, bae gratis ah. Lah, aing kapok namal ka dieu mah kapok. Najis aing namal ku aing bejakeun geura ka batur ya. Please, ulah atuh sal. Ulah Apa gawean model kieu? Tadi non bolong saeutik jadi soeh kieu. Weh, mana nu salah atuh sal? Saya tempat gajah ngobrol tadi, jadi lila teuing nya teh jadi buntung. Banjerone gopet, teh atuh, bari banjeronan halus. Aing mah kakara aing nambah nepi ka sapat kieu mah. Oh mak, ulah beja-bejakeun. Wah, aing bareng ka karek muka ieu teh. Pokona mah bejakeun ka batur mah. Yeuh, sal.
Ngomongkeun nambah di si Bang Jack mah selain cepat, pokoknya mah berkualitas itu. Heeh, ku aing dibejakeun kek. Nah, gitu atuh. Cepat buntung gitu. Cewek. Kenalan dong. Boleh. Nama aku Kevin. Wah, bagus banget namanya. Iya, Kayak orangnya. Makasih. Kalau kamu siapa? Aku Ningsih. Oh, Ningsih. Galis ngaranna Ningsih. Kali-kali mah kita jalan-jalan. Udah punya pacar belum? Serius? Naon nu serius teh? Ini tuh ngerayu-rayu. Ruya rayu-ruya pan gablek pamajikan tuh. Aki-aki penut ku aing kede geura. Ampun. Kak, dia mah ngomongna kaboga-kabogo. Ai si Akang sahana. Kabogohna Anu balik, Kang. nyaho atuh. Mangke kan boga pamajikan. Naon atuh? Weh, yo. Mangke yo yo. Ngomong pamajikan atuh. Yo. Kalau si angger we. Dasar buaya buntung. Sayur. Bang, beli sayur. Burik, namanya dagang sayur naon, Rik? Naikan siang ya? Baru guys, enak rajin. Aing mah bang gimana? Namakeun bakat we aing mah ieu mah bang. Ngembangkeun bakat naon kayak dagang sayur? Heuh, bakat ku butuh bang. Daripada kos di imah di kos sekolahan. Iya, bisa kalau wae doang, bisa kalau ngulang. Anjir, nah ayeuna nama dagang. Oh iya mah kakaneun asak bukan aing teh sayur ata, Burik. Khusus Ih, bulan puasa oh, mereka oh. gimana? Sabaraha teh, Burik? Orang atuh bang, Kang. Kabar dari murahan bae ieu sok. Saborong we aing mah. Dimurahkeun meureun kehet lain dimurahan sia mah. Atuh mah arum we bang aing mah keur puasa tuh dah. Rada ngebleng saeutik atuh otak aing mah. Geus hitung kabeh kayak duit karunya aing dan beulik ku aing kabeh sok. Sok, sabaraha Hitung dia? sabarahan. Anjir, kau mau bener itu bener? Sok atuh bae sok aing mah di bareng mah. Bener itu teh bohong aing mah. Serius. Oh dik jika riweuhna sia. Heuh cius, beulik ku aing kabeh sok hitung. Hitung heula. Sok hitung kabeh ku aing borong. Mana aku anjir di bareng ya? Tah, ya 3.000-an, Bang. Ya 2.000-an. Tah, 5.000-an, Bang. Heuh hitung kabeh. 5.000 iki. Heuh sok hitung. Itu. Kabeh. Oh, ya 3.000, 2.000, 5.000, 5.000. Heuh hitung kabeh sabarahaeun. Oh, atuh kalau gitu heula. Ya 3.000, 2.000, 5.000. Jadi 3.000, 5.000, Bang. Hitung sih bener kayak sianya paling dibeli kabeh. Duit manten atuh maneh meureun. Heuh nyaho aing mah coba lagi teh. Nah, kapan sih anu dagang ge? Aing mah meser. Sih kan hitung deui. 3.000, 2.000, 5.000. 5.000. Geus sabarahaeun kabehna. Geus Bang borong lah 1.000-an aing mah keur puasa. Sok we lah bae. Anjir lah bener 100.000-an ke? Oh, Mahal-mahal teuing sih teh. Euy satu bae 75 ge bae Bang. Dimurahkeun aing mah barang kabala da mulai banget mah kita mahal bae mah. Lain dimurahkeun kayak hitung sing bener sia teh. Pandagang teh meureun isukan teh sia teh mah juga gede bisi rugi kitu mah ya hitung kayak 3.000-an yo. Oh, 2.000. Ya 3.000 sarua. 2.000 ya mah. Tah, kitu meureun kayak 8.000 tilu tah jeung 6. Oh. 15.000 tah jeung jeung 20 tah 35 jeung 20. Oh, 55. 55 kayaknya jadi 100.000-an sia. Sing bener sia teh kayak sekolah. Kali sekolah kan gua pasti ya. Anjing, teh kaula aing mah keur puasa. Kamu teh keur puasa mah biasa deket cerdas aing mah Bang. Cerdas sirit sia. Anjir, teh Bang. Geus ngalah nangka. Mun teh ibur ka aing atuh Bu. Heuh ngan atah keneh budik euy. Atah keneh euy kudu dipeuyeum. Main tak atuh Bang aing sabut mah Bang. Kayak geus asa ku aing di bere maneh. Atuh aing we Bang, ku aing paneng di kolong Bang. Tadi aing aing beukeun, ma aing beukeun, abah aing beukeun. Heuh Bang. Kayak budik cai geus asak pan kagok aing mata keneh. Oh gila asakna Bang. Nyawa teuing aing cenah hong kewe geus asak ku aing sia di bere, sia ulin ke ka dieu lamun geus asak. Tah, mung aing mah hayang ayeuna. Isukan mana saing ka dieu ge teh isukan mah. Eueuh we beak beukeunna. Heuh isukan pan ayeuna mah geutah aya tah keneh mah. Isukan lamun geus asak ku aing sia di bere, sia na ulin ka dieu. Oh ira aya asakna cing puguh. Ambe aing puguh ka dieu na Bang. Nah sia nanyakeun ka aing kunyuk. Tanyakeun aku sia kadang-kadang. Bukan eta. Pak, mama kemana? Mama pan keur taraweh mama mah. Atuh bapak taraweh. Bapak mah sakit perut. Jangan bohong bapak. Harusnya bapak taraweh. Neng juga enggak taraweh. Neng mah masih kecil bapak. Kok Neng marah? Bapak sakit perut, Neng. Harusnya bapak taraweh dan banyak alasan. Iya, Neng.